Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Gimeng, kau udah balik. Nah. Iya mah budak teh kana HP, pagawean teh anggora ada bantuan indung atuh sasapu mana teh seneng. Nyanggus atuh dia kan koneng atau lanjutkan ngepelna. Sok tara bersih kumaha mah sok kotor kene. Geus kumaha mah lah ieu mah. Tadi cenah ngomong hayang dibantuan, erek dibantuan kadon ngomong kitu geura. Kumaha nya Min? Meow. Manggeus we mah cicing seneng lah di dinya tong loba ngarewong, tong nganggu kolot. Ya udah, iya. Neng, ari ngaji teh jadi di dieu ngaji nguriling teh? Jadi meureun. Tapi teh ketang soalnya umina cenah ngomong di masaha-sahana. Tapi ngaji nama jadi. Oh gitu eta teh. Lamun jadi di dia bejaan mamanya, be ieu beh nyadiakeun opieun ke tujang si Umi. Pan era itu disuguhan mah mana teh Neng? Hah? Nah, hari suguhan mama pan ngajina ge sore. Emang naon kitu lamun sore Neng? Nya kan can buka puasa atuh mah. Pan ini mah bulan puasa. Tapi kan si Umi nage umroh. Har heueuh nya poho. Duh kieu aya geus kolot teh da sok loba ka poho. Nah berarti mama teh geus nini mah hari kitu mah aya loba poho mah berarti nini eta teh. Nah imane sok sembarangan ada taheun teh nya. Tapi mah ari mama rek nyin kue naon ke mah jang lebaran? Kudu teh nyin kue seneng lah cara rape nyin nage Ya ini maknya teh nyin kue mah. Alah bari nage jang naon nyin kue atuh. Jangan sok eta tamu wae. Pan ulang tahun gak usah sahan ka imah mah. Tapi oke sih. Tapi maknya Neng lamun hayang kue lebaran kudu ka imah batur heula menta. Ni era kitu mah atuh. Ya geus atuh urang nyieun. Hayang kue naon atuh bari nage ieu? Neng mah hayang kue ieu mah kue kastengel jeung nastar. Meni halarese nya anu kitu mah Neng kudu make open ieu pan teu boga open lagi. Geus urang nyieun ieu urang nyieun akar kalapa jeung ale agram jeung kue ali. Ya meni eta mah kue kabo atuh mama. Pan Neng mah hayang kue kota gitu, kota Bandung. Teu bararisa teh nya nage. Eta mah lamun hayang kue ali jeung kalapa heug dipanggieunkeun. Lamun teu mah nya anggeus moal nyeuna naon mama mah. Ya udah atuh iya, tapi nya sistik oge nya mah. Heueuh ke dipanggieunkeun sistik lah. Asik Meng. Kadanya seneng mana tong wara kadieu tong wara ditincak, karek bener ngapel ya bahasa kene. Iya. Nih mau ditincak Neng ge. Turun. Emang teh bisa gitu lamun nyeun nastar teh di open, dikukus gitu jadi nastar kukus. Sing urang teh ngana TikTok aya teh nya. Resep nastar kukus. Neng naon keur naonnya eta? Neng, Jasmine mending ngararewas ka umah. Kujawa teh lemah lembut, wanita lemah lembut. Lu ada rewas dong. Kalah nih, Fikmi dah gila. Ari kamu geus di mana? Jasmine muncul di kaler. Pasti geus mokelnya ke rumah geus jajan di warungnya. Di, naon sih meni aku mah geus meuli wortel tuh. Oh gitu. Jangan naon kamu meuli wortel Jasmine? Jang kelinci. Ya jangan dijen sayur stop lah nih. Gimana sih kamu teh? Sabar Bu, nih marah-marah wae kamu teh. Bulan puasa ya teh Jasmine. Oh iya, astagfirullahaladzim ya Allah maaf. Jasmine, ari engke lebaran di imah kau bakal aya kue moal? Iya ayalah, emang kenapa gitu? Kue naon wae Min? Ya macam-macam lah, aku mah kue nage nastar, kastengel, kue kaleng, terus dan yang lainnya ada. Aduh bener kamu teh Jasmine, aya kastengel jeung nastar? Iya benar, kenapa gitu? Pasti kamu hayang menta ya? Geus kata beak Neng. Kamu tanyain kue lebaran gitu Navika menta ke aku ini teh? Iyon si mama teh, tapi nya lagi ieu nya kue ali jeung naon ngaranna teh jeung akar kalapa hungkul, kue-kue kampung gitu. Yang bener ya teh Neng. Iya bener. Kunaon kitu Jasmine? Nah, kamu meni asa excited kieu ieu teh? Aku pengen banget kue alim nih, udah lama banget aku gak makan itu deh. Jadi pengen. Oh gitu, nya nggak sih Jasmine, orang barter gitu. Nah, engke Neng mereka Jasmine satu toples kue ali. Nah, engke Jasmine mereka Neng satu toples kastengel dan juga satu toples nastar. Kumaha? Di
Nah, gitu nih, terkajat gitu mah. Masa aku ngasih dua, kamu ngasih aku satu sih? Nih, kamu ah. Nih, nyantai lah. Kamu mah merahnya tetap satu, Jasmine Kak Neng mah. Tapi satu nastar, satu kastengel gitu. Paham tuh sih? Gak mau nih kayak gitu mah. Aku mah pengennya juga ya. Kamu ngasih aku dua toples kue ali. Nah, nanti aku kasih kamu satu toples isinya kastengel sama nastar gitu. Kalau gitu aku mau. Nah, Neng anu gak mau Nami. Neng gak mau nih. Kan biar sebanding atau Neng. Aku mah beli nastarnya juga mahal. Kan ini beli lagi di apa? Di Holland Bukori. Jadi kan kalau aku ngasih satu, kamu ngasih dua itu sebanding gitu. Nyalu yang mahal kena kue ali atau Jasmine. Kan kue ali Neng mah ya dibuat oleh ibunda dengan rasa cinta gitu. Jadi mahal eta teh. Nih, tau mau ibu lah berat. Jadi dek mau tawaran aku sok. Kumahanya. Aku mah gak maksa ya Neng, tapi kan kue aku mah dari Holland Bukori. Jadi rasanya juga udah pasti enak, nikmat dan juga lembut. Udah pasti maknyes. Jangan satu deal, deal. Baik naon. Ya gitu atuh. Jangan satu. Ayo sekarang mah kita ke rumah aku, ayo. Dek naon kayak emang kamu Jasmine? Oh, nyokot kuenya. Naonnya nyokot kue segala dari kamu? Boleh naoge acan? Terus dek naon atuh kayak emang kamu Jasmine? Bantuan aku matangan wortel. Karena aku mau bikin sayur soft buat buka puasa nanti. Peter naon, nyangges atuh kuneng bantuan. Tapi Neng mentanya? Iya, sama aku nanti dibere. China hungkul. Naon China hungkul? Neng mah yang komplit jeung bukurna. Ya udah atuh ija Neng sama aku dikasih komplit jeung bukur-bukurna sok aku dibere. Tapi tambahan produk daging ya Min anu Neng mah. Nih sok mah hiwal mana mah. Yaudahlah aku mau bikin sayur sopnya sendiri aja. Right. Jasmine kemana hari kamu Neng mah hari hungkul. Meni punungan teh si Jasmine nya. Baca teh meni panas kionya. Maknya jika na ieu mah lamun kumpul Bang Emok resep dah janji nasabah. Satu, hadir tepat waktu. Maknya si Emok hadir geuning. Nah dia eta Neng meni ada libur lamun bulan puasa mah. Maknya mohon bunda libur, tapi pan angsuranna mah henteu libur, tetap berjalan. Oh, geunya Neng maknya kalau di kuburan cokot lah nya artosna. Mohon bunda. Ini artosna. Nuhun bunda. Pas. Nya Neng sami-sami. Tapi Neng ibu teh badan harus sakedik eta Neng. Harus naonnya ieu teh bunda? Hari bulan puasa tiasa antunya ieu teh pencairan mah emok gitu. Maknya soalnya Neng ratna ieu cenah yang pencairan. Emangna bade pencairanna sakumaha kitu bunda? Duh kata Neng, urang ke soalnya teh harus doya teh ka Neng ratna teh. Sebenarnya mah biasa sih bunda, soalnya kan selama bulan Ramadan mah operasional Bang Emok diberhentikan kecuali penagihannya eta mah tetap berjalan. Paling lamun bade ku abi diusahakeun tapi ada syaratna. Naon tak Neng syaratna teh? Syaratna teh bundanya kedah nambihan deui anggotana sama Bang Emok. Alah kitu eta teh Neng. Mohon bunda, apadan ke ku abi diajukeun teh anu nasabah anu baru biar cair. Oh gitunya. Soalnya kira-kira Neng maknya. Mama Neng. Naon bunda? Dek bulan Bang Emok moal yo. Moal bunda Mama Neng mah hoream ieu ngalan anu kitu patut mah. Hayu Balik pisang Mama Neng padawan miluan wae bunda cair teh. Maknya. Emang Neng lamun teu nambah warna teh teu nambah nasabah teh tiasa cair kitu ieu teh Bang Emokna. Teu tiasa bunda. Duh kumaha ieu nya bunda bingung euy. Sok we atuh eta mah dipikiran deui ku bundanya lamun tos aya keputusan ke abi ka dieu deui. Mun kitu mah abi duluan ya ti payun. Hayu bunda Hayu Neng. Bunda bingung kieu ieu teh euy. Syaratna anu butuhna bunda anu bingungna eta maknya. Jasmine kamu teh meni bantuan Neng meni rajot TV wae tadi tehnya. Hari tuh kan kamu tadi anu ngomong rek bantuan. Kitu lain. Nya bantuan sih bantuan Jasmine tapi henteu kabeh ku Neng oge meureun meni. Tadi di kumah ku Neng aya motongan ku Neng gura. Iya meni vireng motongan wortel lah Bang kalau gede kamu
Lain ngeluh Jasmine, Neng tapi maknya ku Neng KB sih. Nih, kontribusi kamu apa? Ya aku kamu ya tuh nih, aku malah lagi sibuk ya, sorry banget sibuk nonton TV. Oh, si Jasmine kamu mah dasar tuh man. Jika suara si Neng eta pasti karo Randy masih Jasmine dah. Masa Neng mah tongna sakitu capek ah. Ya geus atuh Neng kamu teh ari capek mah istirahat heula. Oke lanjutkan deh. Jasmine kamu mah kadang ngomong gitu, geura lanjutkan kamu teh ngomong gitu. Banyak Neng doi. Hai guys, kalian lagi apa? Meni saya tak ku anggar ada geus datang tidak diundang teh. Kesel dia. Wes si Ica teh jalangkung. Gua kuyang. Hari kalian udah beli baju lebaran belum ini teh? Acan aku meh. Neng mah enggeus. Geus naon ya teh maksudnya? Geus meuli apa enggeus ngeranjangan hungkul, Neng? Enggeus ngeranjangan hungkul. Tuh mende. Ica mah udah beli dah kamari. Di menikah loh kamu geus meuli baju lebaran Ica. Emang boga duitnya gitu kamu meuli baju lebaran teh? Ya boga atuh Jasmine matak Ica beli baju lebaran ge. Emang pas kamu kemarin nganter si Ica ke kamar dulu, ada gitu kamar dulunya, Fangin teh? Oh, Jasmine harus yang jauh-jauh kemarin ngantor. Jadi eneng tuh menang sok kuah. Kalian kok malah bisik-bisik si ini teh? Pan ada Ica di sini atau mending jangan bisik-bisik. Oh iya maaf. Tapi kamu boga duit di mana? Ica beli baju lebaran segala ini teh? Dari tabungan Ica mah. Tabungan nenek Ica maksudnya. Moyot. Mau duit kolot Ica kamu teh dosa meni. Oh ka era pisan. Era ku Allah kamu teh. Pada Ica mah gak mau. Ica mah BBJ dulu pas ngambilnya juga. Tapi ayah teh Ica ini teh mau uyuna kamu geus BBJ teh. Oh, kan kerja puskesmas. Eta mah tuh mau karena koneng kamu teh meni. Gimana sih? Ya biarin, yang penting mah Ica punya baju baru, baju lebaran. Di meni sebel. Mana atuh baju baru teh Neng hayang ningali coba sok tunjukkeun. Sebentar, tapi kalian jangan kaget ya, soalnya Ica kan beli gamis ini, gamis congcam. Soalnya kan Ica mah Chinese. Di meni geuleuh cece cenah kau mah cecenet beren Ica. Nih tinggal gamis congcam Ica. Tuh, gamis congcam. Nah, kaos gitu eta mah gamis teh. Rasaan gamis congcam teh kitu ya aku ningali kemarin di online. Nah, eta mah leungeunna Ica buntung gitu. Ya kan emang kayak gini, Neng gamis congcam sama buntung tangannya. Oh gitu, tapi lainna baju congcam aya ieu non anu kancing anu tapi juga tali gini. Tapi nah eta mah eueuhan. Iya gitu, perasaan enggak ada kayak gini weh gamis congcam sama gini polos. Iya bener kenapa ya itu mah gak ada kancing talinya teh ya. Ya kan emang kayak gini cong sama modelnya. Soalnya kan Ica nanya, Mang beli gamis congcam yang kayak gimana? Yang kayak gini dikasih yang ini berarti ini mah gamis congcam. Emang kamu beli di mana gitu Ica gamis teh? Asa gitu geuning bentukna gopek. Mulai di Henry Collection Ica mah 100 ribuan ya mahal. Ya pantas ya atuh Ica dibere anak anu kitu. Kejauhan di collection mah baju ibu-ibu hungkulnya. Kumaha si Ica? Jeung deui nah eta mah baju teh jiga leutik kitu Ica. Ukuran naon eta? Iya mah ukuran S. Soalnya kan Ica mah langsing min. S persing langsing. Langsing cenah sakitu jiga ban truk fuso ge kamu mah. Meni terpercayaan kamu mah Jasmine ka Ica teh. Emang geus dicobaan kitu eta teh Ica? Make jeung ngomongkeun ngepas segala. Acan lah. Pan Ica mah make nage iya kayak lebaran. Terus nah atau kamu hafal eta mah Ica kumaha carana sok? Ya Ica mah ukur ngawang-ngawang hungkul sih di keker gitu. Jika mahi berarti mahi gitu. Cobaan heula Ica kamu teh meni. Jadi mun teh mahi ditukeurkeun, sok buru cobaan heula Gak mau Ica mah nanti aja dipakainya dek lebaran biar spesial gitu. Kalian ngelatnya teh wow surprise amazing. Pakai heula sekarang kamu teh meni bisi teh mahi. Mending dipakai ayo naman tuh spesial doi muron Jasmine. Pakai Jasmine tuh mahi geneng hese asup ya sarang. Tuh kan si Oge teh mahi meni teu bareng dibejaan pisan kamu mah Lir ras bebatok pisannya. Ya kan banyak Ica teh mahi Jasmine. Ica teh bisa gerak kumaha ieu nya.
Ah, Ica kamu mah menitu man. Belak. Karena HP we unggah apa teh bantuan angguran. Kamu ngasih aku 2 toples kue Ali. Nah nanti aku ding nih ok. Cina ngomong yang dibantuan, ada dibantuan kalau ngomong kok. Torna dia juga anu karyawan bae. Tapi neng itu lamun teu nama anggota gitu teu tiasa ieu teh teu tiasa. Jasmine nih kalau ngomong gitu kamu malah tuluikeun nya.